Oh, nu baturan aing teh ya. Aida kirira mentana. Pan aing teh nyaho. Kamari ka aing kapangi ku aing dipentan nomorna pas di lapangan. Terus diberen teu. Dibere mah dibere, tapi ku aing dipe teu dibales-bales. Wah, Matulah, biar nyerupuk pelakan. Wah, empuk dia, tapi kalau batapnya panas ya. Kayak kacamata ya, lumayan nih. Coba aing dulu ke luhur ya. Oh, aja ngenaheun pakai kacamata hidung, cocok pula pakai macul ya nya. Ah, lanjut lah, macul. Nahan ya lumayan be. Hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, panas kabina-bina amat nya aing lemang kadikot ke panas ya. Aduh, PNBP ah. Mang, saya karena didinya panas-panas poe kieu macul di dinya. Aceng mah pakai nanya. Mamang keur macul kieu. Tuh, mamang mau macul ge action kacamata aja panas tuh. Lah dia mang kolot. Ah, aceng apal. Senajan kolot-kolot ge mamang mah tenaga mah kanu geulis masih hayang. Geus mamang lah kumat cek mamang bae. Ku keriut ya urang lah. Ah, aceng mah budak kene masih loba keriut. Mamang ye incung ge 10. Wah keriut. Geus lah kumat cek mamang bae, bu keriut ya lah tingkat dewa. Ceng, gampang jeung mamang kalinya nyuhan di dia mah ngobrol percuma panas. Lah. Aceng dah. Nyuhan jadi nyawa panas ngobrol di dia jeung mamang dinya. Tapi awas ya pacul deh. Bisi ka hulu. Kahluk di dinya nya. Hampura Ceng ya. Aya masalah naon? Sugan mamang bisa mecahkeun masalah Aceng. Iya mah tentang percintaan di mang lah. Lihat nak hulu-hulangan ya mah. Aduh, hampura beceng ya mamang mecahkeun masalah cinta. Sebab hari tama mamang teu bobogohan deui. Emang eta kumaha zaman dahulu? Asa namun keur zaman dahulu mah resep eta. Ceng keur zaman mamang mah dahulunya bobogohan. Geus ngadu jempol suku ge, awewe mamang ge bobogoh bae. Eta maksudna naon, Mang? Pan zaman dahulu jeung zaman kuari mah beda meureun, beda jauh jasa. Keur baheula mah Ceng, mamang anjang tah. Nu penting mah urang boga duit, sanajan mamang goreng kos dieu ge. Emang itu nyambung. Zaman kuari jeung zaman dahulu mah beda jauh jasa, Mang. Cancik apal tadi masalah cinta. Mamang sih kumaha? Ieu mah tentang percintaan ya, nu jero hate ya. Kudu nyambung. Emang kamari Aceng geus apal jeung awewena. Mamang hayang nyaho coba. Kamari geus kapangging. Geus urang minta nomor WA-na, geus dibikeun takutnyana. Urang si chat tapi teu dibales. Terus? Mamang, geus dipeng, Ari pe eta naon? Kan zaman mamang mah bareto pepean. Aing man keur mabur lah. Si anak kemana? Mabur. Wow. Sama kotorat nyaho ke perasaan aing. Aduh, Ceng, pepelakan mamang itu loh ditendang Aduh. Sia mah cuma marahan bae. Menang aing maculan 4 rajit ku dia. Andaikan aing boga kabogoh. Terus dijual bae kebon ku aing lah pake ngalamar. Tapi sayangna cewek nu kamari eueuh. Aduh, dong sing euy. Le, kembangna nilai nu bagus. kabeh kembang mah bagus lah. Aing nyaho, tapi mana nu bagus? Dia jeung naon kembang bagus-bagus amat. Atuh kuning kabogoh lah, aing kiki boga kabogoh 5. Lah, pas jabe boga kabogoh 5, tak mungkin. Coba kang dicek di masa bohong. Silahkan. Oke Google, emangnya bener munok boga kabogoh 5? Cobain dulu. Tah, dengekeun ku dia. Ampurang li asana monok mah tukang ngabohong. Dia Google. Oh, aing mah bener boga kabogoh 5. Fakta nok, fakta. Oh, meureun, geus hayu lah. Ada keren pal, galauan amat. Dak. Aing kepikiran bae dah mah. Mikiran naon tuh pal? Pasti udah mikiran awewe.
Nahon media pas dukun. Dilebek ku dia, tak banget tak kos dukun. Dia letik-letik balangkeun mang dia. Dak dah dia ulah ribut bae lah. Terus nyaho aing keur pusing. Datang dia nambah pusing aing tingkat dewa. Pal nyaho engke paling aweuna itu teh ya. Oh, udah mandak lah. Aing ada yang ngepekna kanyana tapi tadi bales. Sabar palnya, sabar. Sabar. Ya sabar. Subur temen dia mah. Bisa gak dia? Lah dia main mabur aing. Gara-gara da ieu pundung batu anak jelema. Sebarat tanah saya lah orang kelayaban. Ayo bah. Mancing deh gila. Baru but. Menang cabut. Lah, kesal. Pal, banget dia sedihin Aci. Biasa bahagia. Ang sedih dia mah. Gara-gara kamari teh awewe nu yang di chat. Tadi balas-balas dia mah. Terus diuk. Asta apa bisa kali Kalem. Coba jelasin. Ai tadina mimitina kumaha? pan kamari teh aing kapanggih jeung awewe anu di warung teh aku yang dipengen nomorna. Oh, nu baturan aing teh ya. Aida kerira mentana. Pan aing teh nyaho? Kamari ka aing kapanggih ku yang dipengen nomorna pas di lapangan. Terus diberen teu? Dibere mah dibere, tapi ku yang dipe teh dibales-bales. Wah, maaf kata ya mapal. Aing nyaho eta kunan teh dibalas pe dia. Kunaon atuh aing hayang nyaka ieu. Gara-gara banget dia meureun pal. Macem-macem dia. Teu nyaho meureun banget aing kos Arjuna Ireng. Lain ku sebab Arjuna Ireng. Terus nana atuh. Eta meureun banget dia pas blaung-blaung. Sama parah. Bapak yang gican pernah nyebut kain blaung-blaung. Sud. Maning. Berani. Yo. Action. Ngomongnya gimana? Ini kayak masih ngomong. Pengharapan panasin tuh. Yo. Mang macul. Sud. Halo. Coba na banget aja tuh. Ih, saya deh. Ih, aing malah. Ay si Mamang. Kunyit tuh nyam. Deh. Oke Google, emangnya bener monok boga. Iya. Action. Ceng, pakai nanya kernaon Mamang keur iya kemana. Kat. Gambar bat. Oh.